swasta Lehayuantika kawit sekolah di SMP Negeri 3 Cileunyi Kabupaten Bandung. Dina waktos ayeuna simkuring bade mintonkeun review buku metode sajak Sunda. Judul buku Pesona Indonesia. Penulis Iksan Suhada. Penerbit PT Bintang Ilmu. Tahun terbit 2014. Jumlah halaman 332 halaman. Endahna alam Sumatera. Saha anu teu kabengbat lamun seuk ninggal endahna Pulau Sumatera. Ditingger ku panjangna laut anu ngebrehkeun mangrupa-rupa kaendahan. Ditungtung Aceh nepi ka Lampung, lain ka sohor ukur leuweungna anu geledegan kene. Anu jelas mah Sumatera rea pisan objek wisatana. Breh walungan anu gede ngabelah kota Palembang. Katela Musi jeung asahan di Sumatera Utara. Jadi pangjojo ti mancanagara ngadon pelesiran. Breh deui Danau Toba jeung Singkara. Puguh we matak betah matak anteng. Keur nyingkrimkeun rasa dipepende hiliwir angin bari ngaceutkeun soca. Reueus ku kabeungharan budayana dikawit seni ukir papaes imah. Ngajengleng imah gadang anu endah. Rengkeneng tari piring kabudayaan urang Minang. Matak olohok anu nempel. Selengseng matak ngaruy. Sengit rendang jeung sate padang. Sok hayang gerak amdahar anu korup. Sakitu wae nu kapihatur dina raraga review buku metode sajak Sunda. Mugia katampi kalayan tiasa nyandak hikmah caritana. Insyaallah pendak deui dina review buku salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.